Puji anu jadi mimiti yang ngaji orang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati, Allah anu maha suci, Allah anu nyiptakeun langit sareng bumi, Allah anu nyiptakeun lalaki sareng oke, Allah anu nyiptakeun aki-aki jeung nini. Aya nini. Betudung nawar-nawarni si Neng Lesti asli. Ngan itu mah Lesti Kejora, ieu mah Lesti Kejedot. Enten je. Atau puja orang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla, Allah anu maha perkasa, Allah anu maha bijaksana, Allah anu nyiptakeun alam samas, Allah anu nyiptakeun manusia. Di luhur seusap rambut dihandap sebas dampal, nu tengahna nu ngaringkung siga kuung kamu ditewel sok ngagurubug naon teh? Tuur. Sok dinya wae. Allah anu nyiptakeun surga kali neraka. Surga kanggo jalmi anu bertakwa, neraka kanggo jalmi anu tukang coba cabok jarang dicabak ya jarang dicabak setahun sekali dicabak eta ge kumunding tukang coba tuan tujantat tujatet tujakon ada itu naon deui rojakron ya yang penting kira maka syukur terhatur ke Allah anu maha ghafur, nikmatna anu selalu terkucur moal tiasa kurang diukur. Betul cak? Nikmat ti Allah luar biasa hebatna moal tiasa kurang diukur. Di luhur aya mastaka, dina mastaka aya naonan rambut manjangan ke cak? Manjangan, tapi bayangkeun eta ciptaan Allah begitu hebat, bulu mata mah henteu manjangan. Bayangkeun ku cenok lamun bulu mata manjangan. Ibu rek masak kalian heula ka tukang, Bapak Ustad rek ceramah kalian heula ka tukang, rebonding turun ka handap tina mata aya irung, tina irung aya buluan da aya manjangan teh bulu irung waas bayang manjangan atuh ini gila waas lamun bulu irung manjangan 2 meter lah panjang-panjang eta si Oco bersin hancing ngamai 2 meter berpuasa lapar bin haus ya ledok seger ku tahu yang ku mau syukur ke Allah subhanahu kuku manjangan kecil manjangan tapi hebatnya ciptaan Allah nyiptakan wawas ke manjangan bayangkan ku ucul lamun wawas manjangan bismillahirrahmanirrahim hadirin hadirat sama syafirin biakukulat hilaf katukan hilaf oke katukan toge takut itu nasilah botak kayak putuna tak indahnya ciptaan Allah luar biasa, betul tidak? Maka kudu bersyukur ke Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hebatnya ciptaan Allah, ciptaan Allah mah sempur, mata bisa ningali, ceuli bisa ngadangukeun, sampean bisa ngalangkah, pandangan bisa ngepul, bisa nonjok. Tapi Allah nyiptakeun manusia dina kayang dhaifa. Naon dhaifa teh lemah dina kayang lemah. Naon bukti lemahna ceuk? Bukti lemah urang mah sakur-sakur nu kaluar tina tubuh manusia gareleh. Naon cenah ceuk? Neng naon cenah neng? Sakur-sakur nu kaluar tina tubuh manusia naon? Sok urang mah moal bisa sombong. Laras teh sakur-sakur nu kaluar tina tubuh manusia gareuh. Urang talung ti hiji-hiji tina mata kaluar naon? Cileuh artina. Tuh artina geus kecil-kecil geuleuh eta kecil kamu badag sakieu. Cuy sudang sare nyolek cileuna badag dicolek aya teh dicolek terus lamot juguluh tanya bener tuh atuh tina mata turun ka handap aya irung kaluar naon tina pangambung cak keluar nambahi 2 meter geuleuh teh eta mun baseuh mun garing ngaranna jadi naon korong lamun ku o lamun ku a jadi karang teh adina si korong udah ya kang kalung aya korong jadi bahasa lemasna korong teh naon kalung korong kang kalung bener teh geuleuh teh tina irung geuleuh sok buktina geuleuh kumaha coel kabaturkeun jago lamun teu kabur tuh si ibu dicontohan dipraktekeun tah Gusti maju atuh tina pangambung turun ka handap aya bibir kaluar naon tina bibir rada keren sautik siagong nah
kurang kopat naon nah ini mati ngaji tentang jigong naon tadi ngaji tentang jigong tong itu kurang bersyukur ke Allah subhanahu gelah teh jigong cek engkau gelah tapi teh sok agamar bantal Pulau Dewata udang saya betul bahkan bojang-bojang tina bong bolongan luluhur nu handap oge gareuleuh atuh tina kulit urang ge keluar tina pori-pori kesang teh geuleuh henteu suami ece geus main bola terus kesangan kira-kira bajuna diseuseuh atau dipajang diseuseun nah maka diseuseun geuleuh maka pertanyaanna naon nu urang bisa disombongkan betul tidak supaya